anu ngarang kitab sholawat Dalailul Khairat Imam Jazuli, waliullah, ulama besar di Maroko. Anjeunana pangngadamel kitab Dalailul Khairat ngempelkeun sholawat dina eta kitab Dalailul Khairat gara-gara naon? Gara-gara era ku budak bolon satepak. Nah kumaha make era teh kieu, anjeunna teh nuju nyanyabaan ka hiji perkampungan dina musim halodo. Barang bade netepan lohor, kan? Milarian sumur, aya sumur ngan jero. Caina teh ngan saeutik. Anu nimba. Nuju nimba abot, ya. Aya awewe kira-kira 10 tahun umurna. Di tongoh, di pasir. Dan eta awewe teh nyeungseurikeun ka saha? Ka Imam Jazuli. Dan ceuk eta awewe teh, "Mama, ai mama nuju naon eta di dinya?" Atuh udah budak bolon umur 10 tahun. Iya neng, mama teh rek wudu. Ya nima. Ki atuh mama gerak. Turun we eta murang kali teh. Geus kitu di ciduhan tah sumur teh nu garing teh. Cerot. Buria, cai ngaburia. Emer dibawa ka luhur. Wah, uyuh ayah cai. Allah, Imam Jazuli. Nah ieu teh malaikat, ieu teh sah, jin atau kumaha? Istimewa kieu da budak bolon atuh. Taros ku Imam Jazuli, neng. Ai neng teh bangsa Jalmi atau lain gitu kan? Gumujang eta murang kali. Nah ayo ama nya abdi mah Jalmi neng mah. Ya neng tiasa dugi ka kieu kumaha ye? Istimewa kieu neng mati kieu neng doa. Apaan abdi mah mama rajin dawam maos sholawat ka nabi anu mana upami anjeunana cenah ngalangkung ka sumur nu garing harita keneh jadi uyuh ayah. Upami anjeunana cenah linggih dihanapeun tangkal kayu nu geus paeh ngarang-rangan geus paeh hirup deui cenah. Tegasna Kangjeng Nabi Muhammad aing ajengan ieu budak bolon lain ajengan mulih tidinya anjeunana bertekad ngawiridkeun sholawat. Aing mah ajengan loba sholawatna ge menang ijazah ti ditu ijazah ti dieu tina kitab itu tina kitab ieu teu kan. Tapi nah eueuh nu mati si orang dawamna eueuh. Nah ieu budak bolon 10 tahun da teu loba bentuk jenis sholawatna oge segat sholawatna oge lan dawam nepi ka aheng seperti kitu. Geus kitu derak dek we anjeunana nganggit dan ngempalkeun sholawat ijazah ti para wali-wali nu luhung anu kauninga ku anjeunana nu istimewa dilebetkeun dina hiji kitab nu disebat Dalailul Khairat anu janten cecepengan para wali saalam dunya. Ya teu aya kitab nu panglaku-lakuna ti baheula sabada Quran angin kitab Dalailul Khairat di sakabeh nagara. Cecepengan para wali atuh Dalailul Khairat, cecepengan para solihin jalma-jalma saleh. Tah dongengna Imam Jazuli Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli radhiyallahu an dugi ka ngadamel kitab Dalail teh karena isin ku budak bolon eta. Akhirna atuh dana minage ulamanya tulami ulama mah teng wirid geus kitu mah kan wirid sholawat akhirna tulami anjeunana ge kitu we kan karumah anjeunana luar biasa dugi ka anjeunana waktos pupus sarita kantos dipotong ieuna janggotna sakedik waktos pupus teh lajeng 70 tahun langkung pami telepat mah dialihkeun makamna
barang dibongkar teh makan wah mun ayeuna mah mang pirang-pirang lemur ngamung wangi nah tina jasadna Imam Jazuli utuh jasadna utuh boehna utuh barang dibuka teh sapertos anu name pupus we aya hiji ulama anu nempelkeun telunjukna dina damisna Imam Jazuli didedetkeun ai pek teh getihna teh nyingrai di kitu-kitu oh inu kitu mah hirup lain maut ya kan tuh Imam Jazuli teh kayak gitu tuh dawam hese teh tina hiji istiqomah dina hiji amal bisa lahir mang juta-juta karomah matak istiqomah kekeleuwih hade tibatan 1000 karomah kan eta teh kakarak dawam shalawat canyaritakeun dawam ayat kursi canyaritakeun dawam ieu canyaritakeun dawam sabab setiap hiji bentuk amal soleh eta pinuh ku rahasia ilahi pinuh ku keajaiban pinuh ku asrar pinuh ku cahaya pinuh ku hikmah-hikmah pinuh ku faidah-faidah anu manfaat di dunyana di kuburna di akhiratna tina hijina nu mawi amanat junjunan ulah sok ngahinakeun amal soleh najan anu rendah tong disepelekeun ngaran amal soleh najan anu rendah kan sebab anjeun teu nyaho justru dina eta amal soleh nu disepelekeun anjeun bisa salamet bisa bagja bisa mulia ti dunya nepi ka akhirat kan ulah disepelekeun ulah kieu cukup ya keun maneh mah ukur salat kan witir ukur sarokaat gitu kan kawas dewek atuh kan 11 rakaat ulah umat najan sarokaat tong direndahkeun wah sarokaat salat ya tong berumah salat kieu ayeuna mah kolej nyai dina ati eling ka Allah eling ka Rasul sakolej nyai ge wah ya jungjung tinggi ku urang nunamina amal soleh nunamina ilmu kan nunamina kalimah thayyibah kan dimana ku Allah dibere babari ibadah buru-buru syukur ke Allah tong ujub da babari teh dibabarikeun ku Allah kan nu hese dihesekeun loba jalma anu salat ratusan rakaat unggal peuting karana dibabarikeun ku Allah loba jalma anu 2 rakaat ge teu kadugaeun karana dihesekeun ku Allah